Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Nike Asli Maulani di kelas 10 IPS 2. Abdi di dieu bade ngawawancara pundiang kangge tugas wawancara basa Sunda ngeunaan COVID-19 sarta acana mangga tepangkeun. Wasta abdi Ibu Ratna, Nu kahiji, naon padamelan ibu teh? ibu rumah tangga. Nu kadua, naon wae dampak COVID kanu kahirupan urang ayeuna sapopoe? Kanu ekonomi terlancar, kanu pendidikan kirang lancar. Nu katilu, kumaha cara ibu mayunan dampak COVID ieu teh? Urang nerapkeun protokol kesehatan sareng ulah saeuting kawan di bumi. Nu kaopat, kumaha sikap ibu ngeunaan pembelajaran jarak jauh ieu teh? Kirang efisien. Nu kalima, kumaha pendapat ibu kanu anu sok keneh ngalanggar protokol kesehatan teh? Kadang sekesel kumaha kadah didenda. Nu kagenep, naon kaharepnan ibu payuna sabada COVID leungit? Mudah-mudahan ekonomi lancar deui, pendidikan lancar. Mung sakitu bae wawancara abdi jeung sareng pundiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.